Dong, dong. Dong. Nyembedog dong. Biasa masuk di dia. Oh, dihanap. Asak deh tapi kamari keneh di ari. Fitnahkeun ka si Idong lah ku aing. Si Idong bakal kacarekan mah ya. Amis nang kana. Aduh. Pas aya sarangka yang ngaranan di si Idong. Dah nu bogana gerang kekop. Si Idong. Wah, ke kebon ah yang nangka kemari teh asak suka aya keneh. Oh, teh yang da asa nama aya gara naam tu di ditu. Ya, atuh. Ke kebon ah. Sugan we aya. Alah. Kuning nangka teh nu ngala yeuh. Kamari teh aya. Usaha yo, aduh, aing mah anu miheulaan di wae jelema teh. Ah, geuning ieu nangka teh yo. Aduh, geuning ngajugruk di dieu urut nang ngadaharna. Saha ieu teh? Ieu sarangka bedogna. Saha ieu teh bedogna? Wa Idong. Si Idong ieu mah salah ieu si Idong. Ieu da sarangka bedogna ieu, bangsat teh. Awas ya ku aing mah. Si Idong ku aing mah sia. Pikeun. Idong. Idong. Mana jelema teh? Idong. Goblok sia. Sia nu. Hei, kuda. Sia mok nangka sia. Aduh, aya naon Om euy? Om. Sia mok nangka. Tah ieu buktiin tah. Mun sia tah. Goblok sia. Aduh. Goblok sia. Ku aing sia maling nangka aing sia. Mana? Oh. Mana Pak? Bedog. Sia. Aduh, siap. Bedog maneh. ngan pada itu Om euy tuh. Sia, maling nangka teh. Bener ya mah, anu yang meureun. Teu apal gantian aing mah sia. Beunang Idong, sia Idong. Beunang Idong. Sia, pokona mah tadi nung ieu nangka teh. Ieu buktina sia puguh aya ieu. Oh, Buktina pokona mah. Ieu ngaran sia tah. iya Pak Om. Udah terang. Maling nangka teh ieu buktina ieu. Nya, bedog si Kong. Ieu nya, bedog si Idong nya. Tuh. Iya puguh Hanapeun nangka ieu teh. Om, muhun ieu teh anu abi ieu nama nganduka kusaha. Teu apa sorangan tah. Bedog maneh sebenarnya sia. Oh, nyak tadi teh asa Raden Gonggon namut bedog teh. Tu geuningan Om, Anak bedog dari teh. Geuningan kata geuningan anu namutna cenah ku Raden Gonggo cenah tadi teh. Raden Gonggo. Wa Idong teu rumaos mah nya. Dabi mah tadi dieu ti bra kitu. Sorangan malur buktina tah ieu. Idong pokona mah. Bukti. Ai bukti tah. Nya muhun ieu teh nu abi. Kahukumkeun ku aing sia. Wayahna. Idong Sok, ku aing sia. Idong cenah tadi teh. Anu namut Teu meureun. apa sorangan mah. Cenah tadi teh dong namut bedog. Udah tanggung jawab sia benerkeun. Sok sia. Raden Gonggo nya. Tadi teh. Aduh lanceuk aing ngabahayakeun wae, Mun Raden Gonggo tadi teh. Teu apa lor pokona mah sok. Aduh sorangan mah. Atuh Om, hampura Om ya tuh da cenah kura ku si Raden Gonggo ieu teh cenah diinyeum tadi teh ta ieu cenah saksina teh Om. Teangan atuh si Raden Gonggona. Hampura we teu apa. Da teu apal. Aing tanggung jawab mah. Teangan si Gonggona. Jangan we tuh Allah. Aduh. Udah si Gonggona, teangan. Bawa buktina. Ini bener maneh teu rumah sama. Bener. Wah, ya tangan. Kemana itu teh?
bedog si Raden Gonggo akan jadi adik nih tengeunah na ieu bedog nepi ka inyo. Turun siap wujud silaing. Anjing tengeunah ieu nu jadi lanceuk ha. Aya naon? Oh cenah tuh si Om leungit nangka bedogna ku si lain. Oh iya jelema. Nah, Tah, kumaha dong? Rumah sama nih sia. lain tengeunah ieu. Sok bereskeun we. Teu apa liat dilanceuk kitu mah. Aing kumaha? Sampura dong nya. Geus nyangka yo. Yo, ayeuna mah kieu. Oh lah, sok we. Lamun sakali-kali deui kayaan nginjem kieu keluar ulah duduluran. Moal